Assalamualaikum sahabat ngopi. Demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan. Awalna pan ka Garut heula. Awalna ka Garut, Pameungpeuk, Laut Kidul, didinya cicing. Tidinya direspon ku Gusti Allah. Berangkat deui terus ke belah wetan, tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah. Kunaon? Lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan. Nyana masal aya ka ambe bae kieu. Anu boga teluh ya di lembur ieu. Kanyawan ku jana mah. Di deulean gerokeun gade. Piceun da mau teluh. Ya ini mah nya kula boga teluh piceun. Iya, tunda tahu dulu piceun. Sia ulang suka teu ngaku piceun. Ilmu juri teh mah kana rakas ya. Kiai atuh banyak kudu boga barat teluh. Sia teu percaya, sia boga teluh, ya teu percaya ka Abah Haji. Coba buktikeun. Des ya ka dieu cekel. Kaluar getih sabulu-bulu. Ngaku sia. Heueuh, Bah. Ditapani sia. Kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih. Ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jaga engke sakedeung deui. Nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam, pan eta teh tukang sihir anu ngamodif tambang jadi orai, dadung jadi orai, ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai, sihir teluh jeung mukjizat. Ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya, teluh teh aya. Ulah dipajar eueuh, ente mun teu percaya buktikan coba kuari tuh ka Sukabumi. Di mana kara? Di mana kara? Tuh, emang sia masuk meuli meureun. Nyaho kan berarti. Ya, bener. Jarang, sebar duit kara? Urang lamun deuk meuli sihir deuk beli teluh baheula mah kudu ka Sukabumi. Kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang. Urang lamun deuk neluh baheula mah kudu ka sisi laut, teu kudu ka Cianjur, teu kudu ka Sukabumi, teu kudu ka Ciamis Pangandaran, teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya. Urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran, hehe, teh tukang teluh malulu. Terus urang ka dieu tah Garut, Pameungpeuk ka ditu teluh malulu. Lain lalagaan. Demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan. Awalna pan ka Garut heula. Awalna ka Garut, Pameungpeuk, Laut Kidul, didinya cicing. Tidinya direspon ku Gusti Allah. Berangkat deui terus ke belah wetan, tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah. Kunaon? Lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan. Ye emang kumaha gitu. Marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya, wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari. Aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cok ombon sok boga gede kieu. Ya, teh kiai oplot apa kos kitu mah. Kakara kae nu harewasan bae ngomong, kiai teh mah anu ande teh kiai kitu geus harareudang. Ya, teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah. Nu hayang ngeunah mah bupati, DPR, gubernur, eta carita ngarareunah. Kiai mah ulah caritakeun geuleuh. Salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang. Jadi ulah ngahayalkeun hajuk wari hayang boga motor Mio, ti Mio Avanza, ti Avanza naon kara? Tuh ti Fortuner.
atuh sia mah tarolol kabeh berarti perjuangan mana jadi kiai sih kos gitu. Urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa deuleu bajuna hebat lain ulah ai geus bisa mah masalah deuleu sorbana hebat deuleu kendaraana hebat deuleu sendalna luar biasa mun ku urang ditingali sendalna masyaallah baheula mah bakiak baheula mah kelom baheula mah gamparan naik sendal lili naik deui sendal Adidas naik deui sendal Loto naik deui ku ari atuh kiai aya nu make sendal harga 9 juta nanaonan teh si kiai teh kuyai eueuh masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal. Carang make sendalnya ditanya, "Kunaon cara make sendal?" Isin. Ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakean sendal nu bagus besi ditanya ke ku malaikat, "Naon maksudna make sendal bagus?" Naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuan Syekh Abdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal. Di urang mah beda merek doang terjadi merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teu mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat kayak lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya tek ku teluh teh kiai waktu beres artina masalah geus bisa mah yuk keur carita kutubul aulia seperti kos itu. Da izin rasa. Nailah sihir eta sarfu syai'an wajhihi. Eta walugot. Tetapi sihir anu biasa geus dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah, dicaritakeun tidak berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun tentang sihir. Oh, sloba nu jelas sihir teh aya. Kumaha? Muzawalatun nufusil khabisah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada. Cokot ku urang jarum, cokot ku urang benang, cokot ku urang memerang awi, cokot endog puputihna bae beubeuremna dahar. Sia sok aja seserian heran. Teu meunang dahar burung. Dukun ge tu dahar sarua. Sukeun ka dieu eta ngaran undek di teluhna saha, apesna jam sabaraha. Ulah siapkeun tengah peuting seuk misalna babacaanana dengekeun gusianya. Jatuh aya jeung dina kitabna duku kumaha. Di palentin neluh geus atuh sa kiai mah deuk neluh ge jababarieun ja aya kitabna. Jiru bantet teu anti ja kiai ge neluh. Ai daek ka neraka mah gitu maksudna. Baca. Uyut nu aya di tangkal Golkar caringi siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun sekeun di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeuleuan ku sasaha sebab juri kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung juri mulai datanglah kanu dituju plek aduh
kunaon Mbak coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deh udah pindah ka dieu aduh kaceli pameureun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner ieu wah Bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu enggeus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna datang urang ka Sukabumi Assalamualaikum Ki Haji di Sukabumi Ki Haji Haji aya naon ti mana ye abdi ti Cikupa emang aya naon gitu ya kade kieu Pak Haji abdi dagang tatarina maju dagang naon tuh sendal aju kumaha tuh kabelah dieuna aduh eta teh laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae ceng ulah diantepkeun kos kitu atuh ulah diantepkeun ceng boh lamun nu kitu diantepkeun atuh cilaka ceng teu gampang nu kos kitu mah ceng maksudna aceng gadieu endek minta tolong kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan bae bau budak ngaluhian malaikat eta dukun keur caritana aya guys nah ieu tah harga-hargana lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu nah, lamun rada lambat saminggu 2 minggu tak ieu lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tanu ieu deuk pilih nu mana ceng ayo lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae enggeus tah mah spesial tah mah spesial ambo geus eta bae guys bener ceng ayo dosa mah tanggung jawab aja nih, pan gitu amat. Iya, Abah Haji mah ngajalanan doang. Cak urang Cikupa babarengan bae tuh dosana bah. Kos kitu lah sihir. Jadi ieu mah caritana aya lah sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an. Dimodif ku ahli sihir di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masyaallah gitulah datang kakuari terus bae aya di Amerika nu panggedena sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua bae maka aya pertarungan sihir setiap per tahun emang pertarungan sihir itu sarua bae ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir letik encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India ngadu jeung Pakistan ieu sihir kelas internasional jehe emang kumaha gitu di Amerika wah di Amerika mah teu wauheun ka Quran wauheun ka sihir Inggris sihir Prancis sihir dah luar biasa satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asli orang Amerika begitu di deuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih serba putih segala rupana nanya ka tamu nu urang Indonesia nyana teh lamun cek bahasa urang mah you
mana di Indonesia. Indonesia mana makan urang Bekasi ti Bekasi na kadinya tah eta imah dinya aya di perumahan Reflex didinya teh kan aya tah imah mana ngarep ngetan kan kageteun kan ya ku nyawa kos itu digeus kadele ku nini di dieu tah eta di Amerika. Masya Allah, lamun maneh teu nurut kan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta tahun berikutnya bakal eta tahun berikutnya bakal kos kitu iyalah kejadian nu bakal terjadi ka maneh. Tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah ye bisa teu terjadi. Eta dukun di Amerika datang ka kos kitu. Dukun di orang mah sapira kieu doang dukun di orang mah. Mana di Cikupanya? Bener. Ngarep ngaler nya. Ngaler. Kuari mah ngidul, keur ieu mah ngaler. Kasalahan ta dukun parah. Keur ieu mah tetep ngaler, aja dipindahkeun ku bapak mana ngidul. Oh, bener. Bener. Bener ku lagi inget keneh. Jare bae takal balingbing ya. Balingbing. Asanan tak keur ieu mah aya, kuari mah meureun geus diganti ku buahnya. Buah. Lain buah, asalna tangkal asemnya. Ji ke. Asalna ja teu aya. Lah, aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup? Teh mah tangkal kembang. Eta. Tangkal kembang maksud mbah ge. Mbah ge maksudna kembang maksudna. Dukun can jetu teh mah payah. Melaku teh dukun kos kitu mah. Naon ieu ka dia ieu pugu kula nanya wewe di mana nanyana di dinya di Citra aju di Ciduhat ti ditu da lalaki kudu di Ciduhat mun can mamawa samping ka imah sia yeuh ulah disebutkeun embah geus pokona mah tah awe kos kitu mah kurang ngajar meureun abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah teresep abah menggi sudah diantepkeun ngaranna ngaran saha engke bae sabaraha duit lah tah mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna tah bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadengeun. Nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokokna mah geus ulah disebutkeun embah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen aduh jangan lihat ependi nyana kali itu ya Allah iya sihir teh ngaranna oh barang datang teh ya sia cak mana teh aku lah ya kekasih Epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu mah teu kasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak dadeuleun sia kumaha eta hideung apa putih putih hideung tetep bu putih dadeuleun sia emang kumaha atuh kadeuleuna bu kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak teh eta teh sihir jadi kadeurna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana atau mah sebenarnya mah kadeurna kasep bae ya Allah eta sihir tugas kitu gara bagian percintaan bagian perdagangan bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana sihir aya andai kata Ki Umar disihir ku Ki Zaid ieu mah deuk nyaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna aya sihir teh madak Abah Haji Khairun mah baheula nyawan jasa lempang tu ti ditu tu mana ti ledug ka Cilongo ka dieu atawa ka ditu ka Rawasem atawa ka ditu ka kitu Jawaringan eta Ki Khairun terus lempang ka belah ditu nyana ka mana ka Serang Citi kitu naon ngaran-ngaran Citras eta Ki Khairun lalakonna nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh ya di lembur ieu kanyawan ku jana mah
di delean gerokeun gede piceun dan mau telu ya ini maunya kula boga telu piceun iya tunda tahu di piceun sia langsung aju teu ngaku piceun ilmu juri kamu kau kana rakas ya kiai atuh banyak kudu boga barang telu sia teu percaya sia boga telu ya teu percaya ka Abah Haji coba buktikan des ya kadi cekel keluar getih sabulu-bulu ngaku sia obat ditapani sia eta teh aambean lain teluh mah hangru ka ambeun urang lamun ti doyong ka gelam aya hangru teh di gelam aya teh di gelam cilongok mas sengit ka ambeun mengkol ka teureub ditereup aya teh aya ditereup di leletikan malah leletikan orang terus kali itu waru teu katekan aya mah ngan teu katekan terus di Pasar Gadung aya deui ka ambe tah hangru di dinya terus ka Cikupa aya deui ngan teu pati parah di Cikupa belok kurang ka Bojong ka ditu aya tah ka ambe ngan tetep teu katararaekan di dinya ka ambe teluh teh ka ambe iman deuk lain deuk nyaritakeun ilmu teluh nya ngan deuk nyaritakeun hukum jelema nu dibunuh ku ilmu sihir ku ilmu teluh tah kumaha hukum eta tetep bae bunuh deui kajen kumaha ge jelema beutuna gede bawa ke rumah sakit di ronsen panyakitan bodoh tah dokter ugu beutungna gede cek panyakitan i dokter kumaha dokter tidak ada penyakit dah cek adanya mulus ini perut saya gede ya nggak tahu lah pokoknya ini penyakit scanning aju ku ari nu dibotakan teh naon ngaranna kem tetep panyakitan tapi beutung gede bawalah ka imah dahar mah ngeunahi nu kena teluh mah dahar mah biasa boh atuh ngelehkeun urang biasa mulai malalentu sagede kieu kalaluar getih kalaluar hewan eta teluh bagus gitu kalaluar kadang-kadang kalaluar gitu segala naon kadang-kadangna bayombong kala nu dahsyat mah kos kitu eta teh urang neuleuna apa iya apa henteu apa iya bener sihir teh kos kitu jadi lain bohong aya berbagai kelas itu. Nah, ieu mah terbunuh. Ci umat terbunuh melalui ilmu sihir. Wa yasbutul qatlu bisihri. Tetap bunuh deui bisihri ku ilmu sihir. Andai kata Ki Zaid nyihir neluh ci umat paeh bunuh deui. Cuman untuk bahwa menjelaskan bahwa Zaid eta adalah tukang teluh atau teluh nyihir ieu mah teu perlu saksi sebab saksi moal anu nyaho ieu mah biiqrarin dengan pengakuan pribadi ya engke ku polisi bisa ku polisi mah jempolna tah digencet make itu kursi akun deh aku siap bahasanya ngaku atuh aing teh keburu ngaku jadi gencet kieu bawa tadi atuh siapa tadi gencet teh ngaku jinganan teh ngaku kuat dia setrum kelek na setrum kelek deh getek setrum terus kabelah di setrum aja ngaku teh bawa nyihir bener kula telah melakukan neluh di mana sih aku sia sorangan apa nang meli di mana melina di itu di Sukabumi berapa duit melina berapa duit sisa berapa duit melina itu maksudnya nek naon polisi bagi dua aja ngaing sulit polisi mah tolol nyetrum ongko bagi dua ongko
carita kayak bisa dengan polisi maku cara polisi namun geus ngaku bener berarti tinggal nyana dibunuh kembali la bibainatin lain ku saksi sahanu bisa nyaksian bahwa nyana neluh ja kudu saksi dage lain sekedar kitu-kitu kudu nyaho bener kana ilmu jeung teluh nu di kitu kirim teluh naon ngaranna walau syahida wallahu